Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jejer carios Talaga Angker bagian kaopat. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana, alhamdulillah upami daramang dulur Abah anu tebihna anu caketna mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateu acana ieu dongeng dilajeng Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara neken subscribe, like, share sareng komen. Insyaallah Abah bakal nyerengan marengan para mitra satia di mana wae ayana. Atur nuhun kana pangrojongna. Mangga atuh para mitra sadayana ulah nyangkolong ting kana waktos dongeng urang pedar kukituna kasadayana dulur-dulur Abah mangga uli jeung ngabandungan dugikeun ka rengsena. Para mitra sadayana geus kitu mah kulawarga damar teh ngarasa rada hampang teu pati teuing pabeulit jeung dahareun. Malah mah maya oge geus ngartieun kana asal usulna eta eusi pandaringan teh. Sasatna gabah anu di bere ku salakina nyaeta damar. Jadi maya sorangan geus ngarasa tentrem ayeuna mah hatena. Harita oge dina hiji poe maya keur moe-moekeun seusehan. Geus peren tuluy maya nyampeurkeun ka salakina. Nyaeta damar nu keur ngomean jejer pancinganna teh. Sanggeus tepi ka gigireun damar pok maya teh nyarita. Kang Damar, cenah rek ulin ka emak, tapi kalah nyawa pancingan kitu ih. Cik maya bari nenden ember di kolong bale. Ari damar tonggoy weh maehna mah memener pancinganana. Tapi teu burung weh ari ngajawab mah pokna. Oh nya bade tapi engke tas lohor we Ari kitu aya naon kitu mah. Cik damar malik nanya ka pamajikanana. Teu naon Kang? Ari sugan teh tulus we da katingalina teh kalah nyanyo pancingan kitu. Lain Kang, karunya mages lila. Mages lila teu disabaan ku urang. Kitu ta Kang? Oh. Kitu. Akang mah ngahadian pancing soten keur engke peuting sabab akang geus janji rek mancing jeung si Anto. Jadi lain ayeuna mancingna. Cik si damar nerangkeun sabab musababna manehna ngahadean pancinganana teh. Ari maya tuluy tumanya deui ka salaki. Atuh lamun kitu mah Kang ayeuna we atuh ka emak teh. Mumpung isu keneh. Maya ngajak indit harita nyaba ka emakna. Ari damar ngahulang tungtungna pok damar nyarita. Nyesok atulah hari kitu mah siapkeun we beas mah bere emak ti akang rek di baju heula. Cik si damar bari ngunyang hudang tuluy indit ka kamarna. Geus kitu mah damar jeung maya teh ari indit nu maksudna rek ngalongok nu jadi indungna. Para mitra sadayana urang gancangkeun wae caritana. Peutingna kira-kira bada Isa damar jeung Anto geus tinggal di muru ka tempat pamancingan. Dua sobat lalempang dina poekna peuting diiring ku angin peuting nu ngadalingding. Sora jangkrik patembalan jeung gaang sakapeung sora manuk bebence jiga anu maturan jiga anu nuturkeun ka dua jalma. Hawar-hawar sora anjing leuweung matak muringkak bulu punduk. Tapi keur anu duaan mah kaayaan kitu teh matak jadi halangan.
bahkan temantak jadi gendoran karena nyata karena pamadegan duana. Tonggoy we lalempang anto nuti heula ari Damar nutuhkeun. Barang nepi ka parapatan Damar ngarandeg. Nempok Damar ngarandeg anto ngalieu. Bari tumanya. Oh, ayo atuh. Ayo atuh Mar. Kalah cicing maneh mah. Aya naon sih? Cik anto tumanya ka Damar. Lain to nah maneh bilu ka kenca lain ka katuhu. Arisinya neh Mar. Arinya neh Mar apan talaga mah ka dieu jalanna teh. Cik anto bari nunjuk ka hari. Ari Damar ngahulang tapi teu lila pok nyarita deui. Ari maneh to arek mancing di talaga? Tanya Damar. Nya. Aduh to mun bisa mah ulah di talaga. Keung euy kuring mah. Bening di Cipeureu we tempat biasa orang mancing loba di dinya ge laukna. Aduh eta si Damar di Cipeureu mah ukur kebo gerang, keting, laukna teu ngeunah. Teu ngeunah di daharna atuh eta mah. Mending di talaga we atuh Mar. Ya di talaga mah gabus, kakap, gurame, kumplit di dinya mah. Jeung laukna teh aduh masyaallah nikmat dituangna Mar. Aya geus urang ka talaga we. Peuting manten ge Ceuk si Anto bari miheulaan indit. Kapaksa Damar oge nuturkeun bari jeung ngoroweco we dina hatena. Aduh ieu budak teu beunang dihulag. Aduh kumaha ieu nya. Aduh ditinggalkeun ku aing melang di baturan aing keung ka talaga teuing mah. Duh kudu kumaha tuh. Lah haula we Tapi aing moal peuting-peuting Moal peuting-peuting aing mancingna pasti ku aing diajak balik si Anto jeung kayaknya. Ceuk geureunteu sate Damar bari tetep nuturkeun si Anto anu bangun panasaran hayang ka talaga. Teu catur di jalanna jog duanana teh anjog ka talaga karasa ku si Damar hawana oge. Geuman nempo talaga anu kacida ngaplakna. Bahkan eta talaga teh kacida balana ku eceng ngondok anu gogomplokan. Dipapaes ku poekna peuting ngon ukur kacangan ku bulan we anu sapasi jeung bentang anu baranang. Ti kajauhan sora anjing leuweung babaung hawar-hawar sorana mata ketir mata keung karasa ku si Damar. Pok Damar nyarita. Tok balik we tong tulus we tok mancing di dieu mah. Sieun euy kuring mah hayu tok balik Cik Damar ngajak balik ka si Anto. Ari si Anto ngalieup bari mencereng. Atuh jigi sia ari erek balik mah sia we sorangan Dewek mah da geus tepi ka ieu talaga. Borangan-borangan teuing si hirup teh. Jig erek indit mah sia mamar aing merek mancing. Cik si Anto bari ngabalieur semu teu butuh ka si Damar. Ari si Damar olohok kadenge jawaban kitu teh ti si Anto. Aya kunaon ari si Anto basa teh ni sugal kitu ka aing. Boa-boa ieu. Cik geureunteu hate si Damar. Ari si Anto teh nyarita deui ngan deker weh manehna memancing. Beuki lila waktu beuki peuting. Ari si Damar boro-boro mancing ngan ukur pakpik-pak we manehna mah nempakan reungit nu sakitu napuk. Damar nyobaan deui ngajak balik ka si Anto. Tapi boro-boro diturut malah teu dijawab-jawab acan. Nempok itu Damar samar polah tungtungna manehna sanduk-sanduk nu teu puguh. Pok. Duh. Ini numpang-numpang kanu ngageugeuh ieu talaga. Ieu incu ngilu mancing. Incu moal ganggu. Incu ukur hayang lauk ti ieu talaga. Wana-wani wawuh. Aing mah kamana wae ge wani, kamana wae ge wawuh. Wawuh. Cik Damar ngadon gegerem jengan we sorangan.
lalaunan pisan. Tapi aneh sakitu hampir tekadenge oge jol cara kapak we. Si Anto teh seuri maniknya kakak. Tapi bareng jeung seuri na si Anto ngadadak pancingan si Anto teh aya anu nyorang. Eta we si Anto mani tiba bergeg narik pancingan anak. Bareng jeung kitu si Anto juga anu sadar seperti biasa bahkan minta tulung ka si Damar. Aduh, siang ngomong naon Damar. Mar tulungan aing Mar ieu lauk Mar tulungan ieu Mar. Cuk si Anto bari tiba bergeg manehna kabawa ku pancinganana blug nang kuban. Ari si Damar ningali si Anto kitu teh manehna rikat loncat tuluy ngagabrug si Damar di satu kangeunana. Tuluy eta si Damar teh nyekelan kana calana si Anto. Maksudna rek ditarik deh di bedol deh ka darat. Bari si Damar gogorowokan. Tok, lepaskeun tok pancinganana tok, lepaskeun. Tok, lepaskeun tok. Entok dicecekel wae awas ka bawah sia. Lepaskeun tok. Cuk si Damar bari gogorowokan. Tapi si Anto tidak ngalepaskeun eta pancinganana. Malah dikekeuweuk leuwih pageuh jiga aya anu mawa. Tungtungna si Damar colohok bengong bari nang kuban nempok kejadian eta sabab si Anto geus eueuh di hareupeunana. Ukur calanana anu pageuh dicekel ku si Damar. Ari si Anto mah ngagujubar kabawa ku pancingan asup ka cai talaga. Aya meureunna kana sajamna mah si Damar nang kuban bari nyekelan calana si Anto. Awakna leuleus malah maksakeun hudang tapi ngadon ngudupruk deui da teu kuat ku leuleus-leuleusna lir kapas kacayan. Akhirna les si Damar teh ngadon kapiuhan. Sadar-sadar si Damar ngadenge sora anu azan. Bray mata si Damar teh beuntak tuluy nguniang hudang. Tapi kareret ku si Damar dina leungeunna aya calana. Akhirna si Damar inget deui kana kajadian. Kudupruk si Damar teh kudupruk deui. Bari juuk ku cimata pok si Damar ngomong sorangan. Anto di mana atuh maneh teh deui aing mah kumaha atuh aing kudu bejana ieu teh. Paingan atuh maneh teh kumaksa-maksa teuing hayang ka dieu. Sia gara-gara kitu we atuh meureunna aing kudu kumaha hampura to. Hampura aing teu bisa nulungan. Cik si Damar bari sumegruk ciri. Lalaunan manehna nguniang maksakeun hudang. Tuluy nangtung. Tuluy luak lieu geus kitu mah manehna maksakeun ngalengkah. Bari juuk ku cimata. Indit rek balik. Tapi barang aya kana 5 lengkahna kadenge ku si Damar sora anu ngaguruh jiga cai anu ngagolak. Barang ditempo di tengah talaga cai jiga anu muter kacida motahna. Beuki lila beuki laun tungtungna cai teh cici jiga tadina. Nempok kitu si Damar geus teu aya harepan pikeun nulungan si Anto. Akhirna bari jeung leuleus oge awakna leos si Damar teh indit ninggalkeun eta patempatan muru ka imahna sabab waktu wanci geus subuh. Para mitra sadayana kocapkeun saenggeusnya si Damar balik ka imahna tuluy manehna teh ngaringkuk di kamarna teu bebeja ka pamajikanana dina naon rupa hal anu karandapan ku manehna. Isukna di imah si Damar maya keur kaprek-kaprek di dapur. Ari si Damar masih aya di kamar. Padahal si Damar teh lain sare ngadon di kurudung we ku sarung jeung spray. Awakna ngahon-hon jiga katirisan. Tapi kesang badag ngucur saawak-awak. Ari pamajikanana mah teu nyahoeun mun salakina keur aya mamala. Tonggoy we si maya mah
metikan kacang panjang angeuneun meureun. Keur jongjon kitu di luar aya anu uluk salam, sorana mah awewe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maya curinghak tuluy indit keluar. Kasampak hiji awewe keur nangtung, tuluy Maya ngajawab kana salam. Waalaikumsalam. Aya naon, Sar? Tanya Maya. Si horeng anu datang teh si Sari pamajikanana si Anto. Punten teh, ari Kang Damar aya teu aya? Tanya Sari ka Maya. Aya, ari kitu arek naon naroskeun Kang Damar? Tembal Sari. Sanes teh. Keur peuting teh saur Kang Anto bade mancing sareng Kang Damar. Nah bener eta teh. Nya benar. Ari kitu aya naon jeung kunaon? Tanya Maya. Puguh dugi ka ayeuna Kang Anto teh acan mulang kitu. Nya Sari teh ka dieu we teras bade naroskeun. Tembal Sari bari ngusapan patuanganana anu nuju ka kandungan bulan alam. Ari Maya ngahuleng teu lila pok nyarita. Hor kutan teh kitu Sar. Keun ku teteh urang taroskeun ka Kang Damarnya. Antosan ku Sari di dieu. Cik Maya bari ngaleos asup ka imahna. Tuluy ka kamar nu maksudna rek ngahudangkeun salakina. Katingali salakina teh keur kukurudung buni pisan. Sanggeus teu pipok Maya teh ngomong lalaunan ngahudangkeun ka salakina. Kang Damar hudang atuh Kang. Geus beurang ieu hudang. Cik Maya lalaunan nyaritana. Ari si Damar teu hudang. Atuh Maya teh meuni gergeteun manehna teh. Kang Damar hudang atuh Kang hudang. Cik Maya bari ngaguyah-guyah awak salakina. Ari Damar ngan ukur aya naon si Mai? Akang tunduh kene. Cik si Damar malah narik sarung deui tuluy di kurudung deui. Nempok itu Maya heran. Kang, kunaon si akang teh? Tara biasana kieu. Itu Kang aya Neng Sari nayakeun si Anto cenah Kang. Hudang atuh sakedeung ke sarede atuh. Sok udang heula atuh Kang, ayeuna teh karunya tuh si Sari nungguan wae. Cik Maya setengah maksa ngahudangkeun ka salakina. Ngadenge aya si Sari nanyakeun si Anto, si Damar lain hudang malah kukurudung deui leuwih buni. Ningali kitu Maya leuwih heran manehna. Kerewek kana samping nu dipake kukurudung tuluy ditarik sakuat. Atuh ari ditarik-tarik teuing sampingna mah si Damar oge manen hudang. Katingali ku Maya. Beungeut salakina teh pias turun ngesang mani ngucur. Kunaon sih Kang? Eta mani ngesang kitu. Itu si Sari Kang nanyakeun si Anto. Geus wayah kiwari cenah cek manehna teh can mulang. Pan keur peuting teh jeung akang lain mangkatna. Nah ka mana si Anto teh Kang? Cik Maya tumanya ka Damar. Ari Damar kalah murungkut deui maneh teh nangkep tuur, bibirna ngageter, awakna ngadegdeg. Kang, sing eling atuh Kang, istighfar Kang, kunaon sih ieu teh? Kunaon? Si Anto ka mana Kang? Ngomong atuh, ngomong. Cik Maya sorana rada tarik kadenge kaluar. Kakarak ari dibentak-bentak teuing mah si Damar teh nyoraan tapi bari jeung ngageter. Manehna nyarita bari teu puguh ka hartina. Mai Anto nya si Anto ka mana Kang? Si Anto ka mana? Anto
Titi ti kasih Titi Randa Ciawi, hah? Lain mai. Mun lain Titi eta, Titi mana deui sok bejakeun sia ka aing. Bejakeun ka aing atuh. Moal salah sia hiji kuduaan sia. Ayo ngaku. Cik Maya bari ceg kana sapu tuluy diacungkeun. Lempok itu si Damar soak. Anto titeulem mai. Cik si Damar manehna ngedalkeun anu aya dina eusih hate. Kumaha? Ngadenge teh si Anto titeulem. Teuleum di mana si Anto teh, Kang? Tilalep mai. Basa peuting mancing jeung Akang. Manehna ka bawa pancing. Mai. Kumaha tuh ngabejakeun anak mai ka pamajikanna. Ngadenge kitu Maya coloho. Ari sapu mah tetep we diacungkeun ngan tuur Maya leuleus nyorodcod. Tapi bari jeung kitu oge Maya nguat-nguatkeun maneh. Nanya deui ka salakina. Nu bener Kang nyarita teh heureuy apa lain ieu teh? Bener Mai. Akan itu bisa nulungan. Sempat akan ditarik ukur benang calanana we Mai. Tuh calanana oge Mai. Cik Damar bari manehna nuduhkeun calana si Anto nu disangkutkeun dina paku. Geus puguh kitu mah Maya bari jeung sukuna leuleus oge maksakeun ceg kana calana Anto tuluy indit kaluar rek ngabejakeun naon rupa hal anu diterangkeun ku salakina ka si Sari. Waktosna parmitra sadayana. Cag urang dugikeun ka dieu pedaran dongeng Sunda urang anu jejer carios Talaga Angker. Abah sapara kanca nyuhunkeun dihapunten tina kalepatan sareng kaluputan. Kukituna mangga atuh ka para mitra sadayana wilujeng kantun permios.